Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Pamirsa sadayana wilujeng patepang deui sareng simkuring Selvi Septiani dina acara Warta Sunda. Simkuring bade ngadugikeun warta anu aya patalina sareng bencana alam. Kabakaran lumangsung di Pasar Sukaramai, Pekanbaru, Riau. Salasa sore, kajadian ieu nyieun panik sakabeh pedagang. Tarekan nyalamatkeun barang daganganna. Seuneu anu gede ngabeulem sakabeh kios jeung toko padagang di lantai dasar. Patugas kabakaran dijieun kalang kabut mareuman seuneu anu sakitu gedena. Lantaran kabujeng ku haseup, hideung di sakitaran tempat kejadian pikeun mareuman seuneu, patugas kabakaran ngusahakeun ka jalan ngaliwat tembok rohangan nu geus kabeulem di lantai dasar. Penyebab masih keneh ditalungkuy ku Polresta Pekanbaru. Pamirsa mung sakitu anu kapihatur ti program Warta Sunda dinten ayeuna. Simkuring Selvi Septiani pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.